Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahul huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim, fathan kabiro. Allahumma afhimna bi fahmi nabiyina wa hibdil mursalina wa bil ilhamil malaikatil muqarrabina. Allahumma akrimna bil fahmi wa hibdi wa qada'il hawadis ma ba'd. Langkung tipayun urang sanggakeun puji kadat nu maha suci Allah Rabbul Izzati. Uja kadat nu maha kawasa disarengan syukur ka Allah nu maha gopur. Sholawat nu disarengan salam mudah-mudahan dilimpah curahkeun ka junjunan alam nyatana habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka sahabatna, bahkan ka urang sadaya selaku umatna anu senantiasa berusaha taat turut terhadap ajaranana. Wadia balad galuh di mana we ayana anu kusimkuring dipihormat, alhamdulillah wa syukurallah ni'amillah, berkat takdirna Allah dina enjing-enjing ayeuna urang sadaya tiasa hadir sok sanaos melalui udara. Mudah-mudahan sing ngajantenkeun wasilah, sing ngajantenkeun tukang lantaran hiji ku Allah taala dipanjangkeun yuswa bari sehat, dipasihan kakiatan iman sinareng Islam, dipasihan rizki nu seueur tur pinuh ku barokah Allah, dipasihan keturunan anu soleh tur solihah, dibimbing ku hidayah taufik sarta magfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaya wadia balad galuh nu nuju teu daramang, teu damang lahir, teu damang batin, urang doakeun ku urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina kasehatan sabihara bihari, aya dina kasabaran katabahan, salawasna aya dina pertulungan Allah subhanahu wa ta'ala. Sumaila hadarati mu'alifi hadal kitab Ustadi wa sadati minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i milumal amwat ghafarallahu dunubahum wa nafa'ana bilumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wadia balad galuh anu nuju standby, nuju manco dina radio nagali, radio galuh sadayana nuju aktivitas di pasar, anu siap-siap olahraga, siap-siap berangkat ke kantor. Bapak Aga, Bu Eti, Bu Oo, Bu Uki, Bu OS, Bu Obang, Sebariah pemain telepatnya, Ibu Umi di Gunung Mareme, Mamah Nabila, Pak Apip, Pak Nanang, Bu Yuyun, Bu Iis, BKM Cibuni Gelis, Ibu Ani, Ibu Ida, Ibu Lina, Ubrug, Pak Lurah Nur Yamin, Mama Muna, Mama Asli, Siti Ai, Ibu Siti, Cici Enteng, Teh Ida, Ibu Diasih, sadayana anu manco dina saat ayeuna anu mudah-mudahan kaeng barokah Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, man sahajal ma'at amanu masihan kadaharan, musliman kajama Islam, biti bin nafsi kalawan marah mai budi,
kataba mangka nuliskeun sa Allah Gusti Allah lahu pikeun ieu muslim pikeun ieu jama alfa alfi hasanatin kana 1000 kaalusan berarti 1 juta wa maha jeung ngalebur anhu tieu jalma alfa alfi syai'atin kana 1000 kagorengan wa rafa'a jeung ngaleungitkeun lahu kaya jama alfa darajatin kana 1000 darajat ya Ali wahai Ali hubbu kudu resep anjeun li akhika kadulur anjeun kama seperti perkara tuhibu mika cinta anjeun li nafsika kadulur anjeun. Masih keneh nyarioskeun wasiatna Rasul ka Sayyidina Ali karamallahu wajhah bahwa man at'ama musliman bitibin nafsi sahajama anu masihan tuangeun bari marahmai budi ka jalma Islam bahkan anu parantos dibahas yen jalma anu masihan tuangeun teh kalebetkeun jalma anu dirindukeun ku surga. Al jannatu mustaqotun ala arba'atin nafarin talil Qur'an wa hafidil lisan wa mut'imil ji'an wa shaimina fi syahri Ramadan. Nu dirindukeun ku surga teh nyatana hiji nu maca Qur'an, nu ngajaga kana lisan, wa mut'imil ji'an, masihan kadaharan ka jalma anu kalaparan. Nadina wasiat Rasul man at'ama musliman bitibin nafsi sahaja manu masihan tuangeun kalawan marahmai budi maka dituliskeun ku Allah 1000 berarti 1 juta kaalusan jeung nyegah Allah tina 1000 kagorengan ngangkatkeun 1000 darajat. Komo lamun teh aya jama sumping ka bumi urang sakemampuan kudu disuguhan disebutna tamu ai tamu teh ditata jeung dijamu. Sedengkeun ari semama ngahesekeun nu boga imah. Syaratna teh ngan ukur 3 poeun. Geus 3 poe ka ditu mah geus lain tamu deui. Masihan sok sanajan tuangeunana teu sapati sapira, tapi lamun kumarahmai budi maka tampina raoseun. Bapa mulih ti padamelan. Hei ku ibu disodorkeun cai. Caina cai herang bari marahmai budi ceuk ibu teh tah bapa bilih haus caina bilih bade ngaleueut disuruput diregot ku bapa teh nikmat ka di leueutna tapi coba sok sanajan caina ci teh manis nu kawa ngawaaskeun amisna tapi lamun teu marahmai budi ibu nyodorkeunana tah bapa bisi rek lolodok ieu atawa rek di inum usia bahasana kasar maka mungkin wae nu tarina teh manis amis jadi pahit gara-gara nu masiana teu marahmai budi. Dibarengan ku senyum, sedengkeun ari senyum teh kasupkeun kana sodako. Jadi pahalana 2, masihan sodako secara fisik, masihan sodako secara badan. Tabassama fi wajhi akhika sodako, senyum di areupeun dulur anjeun jadi sodako. Entah ibu bisi teh sayang loba sodako di bumi nyengir terus-terusan. Cik salah kita iraha meureun karasana. Nah, ku Allah dipasihan 1 juta kahadean. Dicegah tina 1 juta kagorengan jeung kaduana bakal diangkatkeun derajatna ku Allah karena 1000 derajat. Jalma anu bageuran pasti Allah bakal ngangkatkeun 1000 derajat. Teu mampu ku harta ku tanaga, teu mampu ku tanaga ku pikiran, teu mampu ku mikiran amitil adab fi thoriq sedekah, nyanak pilara nyanak cucuk di jalan ugenan jadi sedekah.
Wa tabassama fi wajhi akhika sodako, senyum di hari pendulur anjeun ogenan jadi sodako. Ya Ali wahai Sayyidina Ali hubun kudu mikaresep anjeun li akhika kadulur anjeun kama tuhibbu li nafsika. Wahai Sayyidina Ali, sok anjeun cintai kudu anjeun cinta ka dulur anjeun kama tuhibbu li nafsika, seperti anjeun mika cinta ka diri sorangan. Ibu resep kana diri hayang katingalina hade melaan wajah ugenan sabarahaeun dibiayaan da mahal niannya ari awewe mah sok etang dina wajahna unggul geus sabarahaeun reka uleman ribet sagala diterapkeun lipen wedak blush on acan zaman ayeuna mah bulu mata kurang cantik ditamahan deui wae bibirna kurang beureum dibeureumman deui wae ribet mahal sabab bakatku resep wajahna hideung meuli pemutih atuh ai wajahna putih ka handapna mah hideung keneh di hadean dibersihan seperti urang mika cinta ka dulur urang. Lamun teh mah dina aya badan anu keur nyeri maka kabehanana milu. Kapan pernah dicaritakeun yen umat Islam teh ka jasadil wahid seperti jasad anu hiji. Di mana-mana hiji anggota badan meunang panyakit maka nu sejen milu ngarasakeun. Keur nyeri huntu, puyeng milu ngarasa, sirah milu ngarasakeun puyeng teu bisa indit ka mana-mana. Cicing we. Naon sababna? Sabab saling merasakan. Kadua na tingali kebersamaan umat Islam teh kun kal yaden wala takun kal udunen. Bukti anjeun seperti panangan dua, ulah bukti seperti cepil dua. Gening panangan digambarkeun panangan masalah wasna aya kebersamaan. Rek salat Allahu Akbar nu kenca jeung nu kakatuhu papanggih. Lamun teh mah nu katu ateul digaro ku nu kenca ateul digaro ku nu katu, saling kebersamaan. Bahkan sanes panangan nungkul, ateul dina pingping digaro ku panangan, ateul dina sirah diagaro ku panangan, ateul dina pengpelengan tarag karomeheun naik ka luhur, anger we ku panangan. Maka ya Ali hubuli akhika kama tuhibuli nafsika. Sok anjeun kudu cintai atau mikaresep dulur anjeun seperti anjeun mikaresep kana diri sorangan. Ya Ali we Sayyidina Ali utlubil khaira. Utlub kudu neangan anjeun al khaira kana kaalusan inda sobahil wujuhi dina nalika marahmaena budi wakrim jeung kudu ngamulyakeun anjeun adhaifa katamu painahu kana sanyana ieu dhaif idana zala tamu idana jala di mana-mana turun bikaumin kahiji kaum nazala maka turun ma'ahu sartana ieu doib naon rizquhu rizqina wa idar tahala jeung di mana-mana indit ieu tamu irtahala maka indit bidunubin kalawan mawa dosa ahli manjilin ahli imahna payulki maka micen ieu tamu kana ieu dosa fil bahri di lautan. Jadi lamun teh mah wasiat Rasul ka Sayyidina Ali sok anjeun nyuprih kumarah maina budi. Wajahna ulah ditekuk da tereh kolot. Sok nu langka seuri mah nu langka senyum, nu langka bunga, loba mikiran masalah bari can aya solusina tereh kolot. Salawasna tersenyum bunga hatena jembar sabab ari senyum teh gambaran hate
Ain disebut kabungahan di alam dunia lain ku loba harta benda, lain ku luhurna jabatan, tapi ku bungahna hate. Manta kabeungharan oge teu ditingali tina sudut harta benda, tapi kabeungharan teh ditingali tina sudut hate. Laisal ginaan kasrotil mal, walakinal gina-gina unapsi. Lain kaasupkeun beunghar zaman nu loba hartana, tapi nu kaasupkeun beunghar zaman nu beunghar hatena, nu mampu narimakeun kana kenyataan nu terjadi. Salawasna tersenyum. Marah mai budi, komo lamun aya tamu, sumping ka bumi, assalamualaikum, waalaikumsalam, hek dunagi hutang, wah cilaka. Marah mai budina, aya cai disodorkeun caina, sabab tatkala tamu sumping ka bumi, maka nuturkeun nazala ma'u rizku, maka Allah nurunkeun rizki napikeun eta tamu. Jadi ulah leutik teh semakin sering tamu nu sumping ka bumi, maka semakin seueur rezekina. Bumina tertutup, tara narima tamu sama sekali, maka tertutup oge rezekina. Ngan ari rezeki ulah aneh, aya rezeki arwah, aya rezeki asbah, nu tos dijelaskeun. Rezeki arwah manu bangsa ruhani, nu diasupkeun kana jero hate sehingga timbul katenangan tatkala aya tamu ngobrol ka kaler ka kidul, sehingga aya silih wasiatan dina jalan kahadean jeung silih wasiatan dina jalan kasobaran, timbul katenangan kayakinan kadat nu maha kawasanya tanah Allah Subhanahu wa taala. Eta disebut teh rezeki arwah. Aya disebut rezeki asbah, sifatna materi, harta benda bro dijuru bro dipantong alaya di tengah imah lubak libuk loba lebokeun ceuk paribasana. Eta mah disebut teh rezeki asbah. Rezeki arwah jeung rezeki asbah kuduna ngahiji. Aya zaman nu beunghar tapi teu daekeun tenang hatena. Aya zaman nu sagala teu gaduh tapi tenang hatena, aya zaman nu sagala teu gaduh tapi anggar teu tenang hatena. Berarti teu ngagaduhan rezeki arwah, rezeki ruhani nu diasupkeun kana jero hatena. Di mana ayana rezeki arwah? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil sabr. Silih wasiatan dina jalan kahadean jeung silih wasiatan dina jalan kasobaran. Minimal aya tamu silih wasiatan. Kan eta teh silaturahmi. Ari eusina silaturahmi teh hiji tago paro siliham pura. Sumpingna tamu nu jauh pangeulana teh siliham pura heula minimal sasalaman. Kaduana tago paro tasodako silih sodakohan nu gaduh bumi nyodakohan ka tamu. Tamu ogenan mungkin wae masihan sodakoh. Jangjang jingjing ceuk paribasana, cenah teh aya wae nu dijingjingeunana minimal atuh nu tadi teh tabasam api wajhi ka sodaqah, senyum di hareupeun dulur anjeun ogenan sodaqah. Katiluna tarohama silih mika asih silih mika nyaah. Kaopata tawasao silih wasiatan. Tatkala sumping tamu teh silih wasiatan. Wa idar tahala irtahala bidunubi ahli manjili payulqiya fil bahri. Di mana-mana eta tamu kaluar ti bumi nyanak dosa na anu gaduh bumi terus dialungkeun ka lautan. Jadi hakikatna tatkala urang sering katamuan, maka Allah bakal nurunkeun rezekina kaduana sebagai wujud kiparat dosa urang sadaya. Dicana ku tamu dipiceun eta dosa teh kalautan. Irtahala bidunubi alimanji payulkiha. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, lam tadhul maka mual asup sal malaikatu malaikat baitan kana hiji bumi. Pihi anu tetep dina ieu bumi tasawwiru aya pirang-pirang gambar. Aw tamasila atawa pirang-pirang patung. Aw aqul walidaini atawa nganyerikeun kanu jadi inung bapa. Aw baitan atawa hiji bumi lam yadhulhu anu tara asup kana ieu bait naon deui pun tamu. Jadi
la yadkhulul malalam tadkhul malaikatu baitan fi tasawiru. Hiji malaikatu rahmat moal asup ka hiji bumi lamun eta dina hiji bumi teh loba gambar. Komo gambarna nu teu pararugu. Gambar artis nu nganukur make cangcut tungkul upamana di bumi na ditapal-tapalkeun moal daekeun asup malaikatu rahmat rek kumaha bisa ngarohmatkeun eta bumi lamun eta bumi teh hiji al seueur gambar nu teu pararugu kaduana atawa aya patung dina Sulamut Taufikan dicarioskeun teu meunang anjeun ngieun patung mungkin wae hiji waktu minta nyawa di akhirat bakal minta nyawa aw tamasila aw akil walidaini atawa dina eta bumi teh budakna nu sok nganyerikeun kana jadi hidung bapakna baik ku ucapan atawa ku perilaku atawa milaraan sedengkeun lamun tama urang geus nganyerikeun kana jadi indung bapakna kana jadi indung bapak maka kahirupanana moal aya kabarokahan bahkan cenderung cilaka kapungkurkan hikayatna pernah dicarioskeun Nabi Muhammad ngagaduhan sahabat anjeunna nuju sakaratil maut tapi geus sababaraha lami malaikat teu nyabut kana ruhna sedengkeun lamun teh majama keur dicabut ruhna teh la ilaha illallah innalil mauti sakaratin teh di pangeran salianti Allah saenyana sakaratil maut teh kacida nyerina saur Rasul ieu saha nu teu ngalongok di papayan tatangana kabehana ogenan ngalongok ngalayad ka sahabatna ka sahabat Nabi ayeuna laporan sahabat sahaya nu teu ngalayan sahabat nyarioskeun ya Rasulullah nu teu ngalayan teh ibuna jing teh yang ibuna bejaan bisi teu apaleun yen putrana teh keur sakaratil maut disusul ibuna naon jawaban indungna kuring moal daek ngalayan nu jadi anak kuring sabab pernah ngamilaraan kana diri kuring pernah nganyerikeun kana jero hate kuring bahkan dina Al-Qur'an makan fala taqul lahum uf anjeun ulang ngucapkeun kanu jadi indung bapana sabab nyerieun hatena sakali dua kali eta ibuna diolop bikin ngalayan berarti aya dosa tilu jadi indungna ayeuna Rasul marentakeun ka sahabat-sahabat kumpulkeun suluh urang duruk we ieu jama teh sabab mungkin mah dosana teh moal dihampura sabab indungna teh daekeun ngahampura ayeuna masyarakat ngumpulkeun suluh jig bejaan terakhir indungna kulantaran anjeun teu daekeun ngahampura kanu jadi anakna maka wayahna anak anjeun terek diduruk sabab malaikat teu nyabut kana ruhna keur disiksa dina waktu sakaratil mautna mudah-mudahan urang masa sakaratil maut teh nya gampang husnul khotimah keur maca Quran keur ibadah keur istighfar keur sholawat mudah-mudahan mah nguping putra narek diduruk mangarana indung sabengal-bengalna indung ningali budakna keur ripu mah anger lumpat ngagabrug kanu jadi putrana geus dihampura anaking mah geus ngahampura mamah geus ngahampura dina saat ayeuna tatkala ucapan sepuna geus ngahampura maka malaikat nyabut ruhna tina di eta sahabatna Rasul berarti kacida beratna lamun jama nu nganyerikeun kanu jadi indung bapa rek kumaha wae pangkatna rek kumaha wae jabatanana rek kumaha status sosialna nu jadi indung bapa tetep kudu jadi raja sabab salah sahiji pintu ijabah doana hiji jama teh nyatana tinu jadi indung bapa mantak urang ngadua sateuacan ngadua anu sejen teh doakeun heula anu jadi indung bapa sabab eta pikeun mukakeun pantau ijabah aing ngadua teh kan sholawat muji ka Gusti Allah doakeun heula indung bapa alhamdulillahirabbil alamin tuh
Muja Gusti Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Maca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammad wa salim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultani. Kakara doakeun heula anu jadi indung bapa, Allahumma ighfir lana dunubana wali walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Dalolobana mah budak-budakna teh aram ngurus kolot tina waktu geus teu walakaya nu jadi indung bapana. Cek paribasana kolot sakumaha ripuhna ogenan mampu ngurus anak 10 siki nepi ka suksesna, nepi ka bisa usahana. Belum tentu anak nu 10 teh mampu ngurus nu jadi kolotna. Sabab ekstra kesabaran anak kudu ditingkatkeun. Nah, moal lebet malaikatur rahmat lamun teh mah dina eta bumi aya indung bapana nu dinyerikeun nu jadi anak. Hadirin wa diabalal galuh rahimakumullah. Kersana Ketua FKDT Ki Haji Ahmad Sapei, para pimpinan pondok pesantren se-Indonesia, pimpinan pesantren Baru Ulum, Abi Cecep, Bustomi, Kiai JBP Bustomi, pimpinan-pimpinan majelis taklim, anu teras-terasan manco di radio Galuh setiap dinten Sabtu. Kersana Kang pangarsa Kang Haji Apip wadia balad Galuh. Anu salamina standby di radio Balad Galuh. Aw akil walidain. Aw baitan la yadkhulhu dhaifun. Anu moal kalebetan malaikatur rahmat teh nyatana bumi nu tara kalebetan tamu digemok. Hareupna aya anjing, aya penjaga, sulit bikin asup kana eta. Bahkan sababaraha lapis hayang pepenak ogenan. Maka wayana moal kalebetan malaikatur rahmat. Lamun eta jalma teh bumina teu kalebetan ku tamu. Sakali deui nu disebat tamu teh ditata jeung dijamu. Saya mah mangahesekeun boga imah. Batasan mah ngan utugur 3 dinten, geus 3 dinten mah geus lain tamu deui. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, isna'il ma'ruf, nyeun kahalusan anjeun walau ma'as safalatin, sok sanajan sarta jama-jama anu harina. Rasul wasiati ka Sayyidina Ali, wahai Ali, sok anjeun mere kahadean, mere kaalusan, sok sanajan ka jama-jama anu harina. Nahahina nama tina sudut ekonomi kulantaran miskin. Nahahina nama kulantaran ahli maksiat. Sok sanajan ka ahli maksiat ogenan sok anjeun mere kahadean. Da nu nentukeun asup kana surga jeung neraka nama hakikatna dat Gusti Allah. Cek urang pinarakaeun belum tentu cek Gusti Allah. Kapan hikayat anu seorang pelacur teh nyana nginuman anjing nu keur kahausan
beres meureun dagang leumpang dina tengah-tengah padang pasir aya sungai nu kacida jerona handapna aya caian luhurna aya anjing nu keur kahausan ceuk eta pelacur ceuk eta WTS aya nama PSK pekerja seks komersial ieu anjing kacida hausna nepi ka turun kana sungai nyanak cai di inuman eta anjing nu pangkatna najis mugolado ceuk urang mah eta anjing teh hina sabab najisna najis mugo lado nepi ka sajag-jagna gara-gara nulungan anjing nu keur kahausan ternyata ku Allah diturunkeun hidayah sarta taufik maka Rasul wasiat ka Sayyidina Ali isna'il ma'ruf walau ma'as-safalatin sok teh mah anjeun mere kaalusan walau ma'as-safalatin sok sanajan ka jama anu harina bisi teh mah aya tatangga nu koret kudu buru-buru bere kaalusan pan pang alus-alusna amal teh aya 3 Abdulul amal pang alus-alusna amal teh hiji barang bere ka jalma anu koret kan ari kakoretan teh kahinaan jadi lamun teh mata tangga koret buru-buru dianteran tatangga mencit hayam ogenan tengah peuting bisikat tingalieun batur buru-buru sok ku anjeun anteran daging hayam barang bere ka jalma anu kok salaki koret aya duit nama aya buru-buru berean yakin bakal bager deui oh sok ibu merean ka salaki dina waktu salaki keur koret kadua ngahampura ka jama anu nganyerikeun kana jero hate kapan akhlakna Rasul mah diciduhan ogenan senyum coba urang lamun diciduhan ku tatangga sanggup senyum moal 2 kali diciduhan Rasul masih kena senyum katilu kali teu aya nu nyiduhanna naroskeun ka sahabat ya ashabi wahai sahabat kami kamana ye jama nu sok nyiduhan ka kami saur sahabat ya Rasulullah anjeunna teu damang lumpat Rasul ka bumina ya Aisyah wahai Aisyah na aya tuangeun di bumi aya ya Rasulullah sapotong roti ka tuang Rasul keongi bungkus Aisyah kuring rek ngalongok jalma anu gering pangheulana jama nu sok nyiduhan pangheulana dilongok ku Rasul bari cana nyanak tuangan kira-kira urang lamun gaduh tatangga pernah nganyerikeun hate gering sanggup pangheulana mungkus beas ngalongok urang mah bahkan mah keuheuh eta teh doraka teh aing eta teh kawalat sia urang mah aya aturan kitu alak Rasul mah teu seperti kitu katiluna pangalus-alusna mah teh nyatana nepungkeun silaturahmi ka jama anu megatkeun silaturahmi isna'il ma'ruf walau ma'as-safalatin sok bere kahadean bere kaalusan walau ma'as-safalatin sok sanajan eta jalmana teh dianggap hina. Hadirin waria balargalu rahimakumullah di mana wae ayana mudah-mudahan urang sadaya salamina diberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dina ieu saat dina sasih Rajab anu mulya sok sanaos panginten karamean Rajaban masih kene susulumputan atanapi masih kene diragukeun margi situasi kondisi COVID-19 tata can beres-beres mudah-mudahan ku Allah saengana dicabut sangkan siar agama Allah siar agama Islam tiasa nyebar di melalui media Rajaban melalui media kegiatan istighosahan sareng sagarupina. Terakhir urang ngaoskeun sholawat ka Rasulullah sabab ra'aitu Lailatul Mi'raj Rasul ningali maleman Mi'raj hiji walungan anu ngocor caina seungit tibatan misik amis tibatan madu tiis tibatan saju liman ya Jibril pikeun sae teh malaikat Jibril liman shalla alaika fi Rajab pikeun jama-jama nu sok maca sholawat ka kami dina bulan Rajab kumari sakitu
Urang pereumkeun panon dohir, urang bukakeun panon batin, urang ngaoskeun sholawat. Diyakini tatkala urang keur maca sholawat Rasul hadir di painun urang sadaya. Selaku umat anu cicing di akhir zaman anu loba dosana dibandingkeun jeung loba amalna. Nu jauh tina aturan nana dibandingkeun jeung migawe kana pelaturanana. Urang ngaoskeun sholawat sasarangan sambil ngadua dina jero manah masing-masing. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa salatullah dawaman linabi syamsil biqai rahmatka nabi salawasna dunya angan dunya akhiratna. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa kadza ali wa sahbi masa'a lillahi sa'i. Keluarga sahabatna sagi Allah ngalempangkeun jalma. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Ayyuhal mab'usu fina jita bil amril mutoi. Anjeun teh seorang utusan nyandak parentah diturutan. Allahumma
sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kun syafi'i ya habibi yauma hasri wajtima'i anjenu bakal nyafa'atan dina poe masar kumpulan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbana sholli ala man halafil khairil biqa'i. Ya Allah, rahmat jamaah sadunya jeung akhirah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Alhamdulillah ka sadaya wadia Baladgaluh anu salamina manco di radio Baladgaluh. Kersana Kang Ahmad di Cineam, keluarga besar Aki Suhaemi, terus Ibu Uki, Mamah Muna, sadayana we anu masih kene manco di radio Baladgaluh. Mudah-mudahan salamina aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala, salamina aya dina pertulungan Allah Subhanahu wa taala, disukseskeun setiap urusan urang sadaya. Salam takdim kakersana Kang Ahmad di Cijulang Cineam, mudah-mudahan aya dina barokah Allah Subhanahu wa taala. Nularasna tina Al-Qur'an sareng Al-Hadis nu lepat tina kakaluan sing kuring ogenan anu teu ngiring standby di radio Baladgaluh biasa ditingali dina channel YouTube Istiqomah TV, bantosan di subscribe bahkan disebarkan sebagai wujud dakwah kanggo nyebarkeun syiar agama Islam upami kapungkur nyebarkeun anu melalui majelis taklim ayeuna ogenan melalui majelis taklim ogenan melalui media sosial diantawisna dina channel Istiqomah TV di dinya aya siaran radio Galuh kanggo pangaosan siraman rohani dinten Sabtu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.